Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ayeuna urang sadayana masih tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh nyatana dina pagelaran dongeng Sunda Jalma Kajajaden. Ayeuna kantun bagian anuka 60 tilunanya pamiarsa. Atuh ngarateu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dina waktu anungan ukur memenitan sanggeusna Jang Mamat jeung Jang Akah marulang. Kaburuan Bah Samiri harita pating kurunyung dua urang lalaki. Anu tetela eta salah saurang di antara dua lalaki teh anu kungsi milu ngariung di mana Pak Akas. Nyatana anu kapapancenan pikeun menta pitulung ka unggal dukun teh karek mah diuk sanggeusna ngajajab Jang Mamat jeung Jang Akah nepi ka tepas imah. Bah Samiri kapaksa kudu geus cengkat deui mangsa ngadenge sora nu uluk salam anu asal sorana mah ti tepas imahna. Jung kojengkang Bah Samiri ngojengkang muru kana datangna sora. Sanggeus panto dibukakeun rada kurang kerung Bah Samiri teh mangsa neuteuk dua jalma anu harita keur ngajantang di tepas imahna. Jalma anu duaan gancang sungsong ngajak sasalaman kalayan darengkuh siga nu alajri pisan. Biasa ku Bah Samiri oge ditampanan. Na aya naon uban? Cik Bah Samiri anu tayohna mah geus waweuheun ari kanu saurang mah. Aya prayogi ieu teh Bah. Tembal si Ubad. Aya perlu. Aya kaperluan naon ieu teh Bah? Saya nama dilebet we nyarios nambah. Pikeun sakadapan mah Bah Samiri timbang rutret deui kanu duaan. Bari jeung katembongna rada kurang kerung siga nu keur ngira-ngira. Naon pamaksudanana? Pangna eta dua jalma nepungan dirina teh. Tapi teu lila kituna teh. Kalayan taya basa pangajakeula. Gancang bae Bah Samiri malikeun awakna. Sarta nu saterusna mah ngalengkahkeun sukuna muru ka tengah imah. Sanggeusna silih leret heula anu lalaki anu duaan gancang nuturkeun lengkah nu boga imah. Geus nepi ka jero gek tiluanana diuk ngariung dina amparan samak pandan anu ngampar di patengahan. Aya kaperluan naon ieu teh Ubad? Ceuk Bah Samiri ngareret kanu ngaran Ubad. Teu kungsi nyalukan heula pamajikanana pikeun nyuguhan semah ayeuna mah Bah Samiri teh diantepkeun we. Abdi mah mung jajab padang wungkul ieu teh Bah. Anu gaduh kaperyogianna mah anjeunna nya padang. Kitu tah Bah. Ceuk Kang Ubad nunjuk lalaki anu harita keur diuk di gigireunana. Kituna teh kalian rengkuh pisan. Nuduh keunana oge make jempol leungeun ka tuhuna jeung ngabapakeun deui ka lalaki anu tetela ngaranna Padang teh. Padahal ari ditempo tina umurna mah can kolot teuing eta Padang teh. Malah mah masih keneh kolotan Kang Ubad. Bakat ku ajrih we sigana mah mata kitu oge. Bener cek anu palintar. Cenah mah hiji jalma teh bakal pada mihormat tur pada ngajenan. Alatan mi banda tina salah sahijina anu tilu perkara. Komo mun seug tiluanana ka pibanda mah. Eta mah leuwih afdol. Anu tilu perkara eta teh nyatana urang bakal dipiajrih lamun maluhung ilmu. Nu kadua urang bakal dipiajrih lamun loba pakaya. Nu katilu urang bakal dipiajrih
lamun hade budi parangi atawah kalakuan. Padahal ari perkara ngan saukur loba pakaya wungkul mah can puguh loba karasa manfaat ku jalma rea. Da teu saeutik anu beungar watakna merengkel cap jahe oge. Malah mah bisa disebutkeun loba jalma beungar tapi koret merepet jahe bin buntut kasiran. Tapi da kitu buktina mah nya pangpangna pisan mah dina zaman kiwari. Nepi ka teu syirikna mamandapan mun seug sakalian panggih jeung jalma anu jegud teh. Padahal mah cantang tu milu ngasaan pakaya anu dipibadahna. Dina mangsana boga kararepat oge can puguh daekeun nulungan. Pajauh pisan jeung mangsa sakalian panggih jeung jalma teu boga di pasampangan. Najan wawuh oge sok rajeun hare-hare. Aya kalana nepi ka ngabalieur micen beungeut. Padahal ari satemena mah pangna Gusti ngayakeun Ka'bah jeung nyiptakeun Ka'bah. Tujuanna mah eta pisan minangka simbol atawa siloka. Sangkan sakur anu ngagem agama kamuliaan. Bisa silih hormat tur silih ajenan jeung papadana. Enggoning gumati kanu maha kawasa. Kabayang apanan saumpama Ka'bah dicabut dina mangsa keur ngalakonan salat teh meureunnan bakal aya anu silih tonggengan da puguh oge taya kiblatna. Peun perkara eta mah dasare oge geus pada-pada nyaho tur geus jadi kabiasaan dina zaman ayeuna. Anu penting mah urang ulah petot-petot silih ingetan pangpangna mah ngingetan diri sorangan sangkan teu kaasup kana golongan jalma anu karaditu. Oh, aya prayogi naon kitu eta teh salorasna. Ceuk Mbah Samiri seutik oge siga anu teu neundeun rasa ajrih ka anu disebut paadang teh. Sok sanajan ari Kang Ubad mah nepi ka teu syirikna mamandapan. Kieu bah rehna abdi katebih-tebih nepangan abah ka dieu teh. Ari salaresna mah dijurungan ku Pak Akas ieu teh bah. Reg nepi ka dinya Pak Adang eureun heula nyaritana. Sok sanajan teu langsung ngomong, ari Mbah Samiri mah mangsa ngadenge caritaan semahna anu samodel kitu teh. Dumadakan aya nu beda tina paneutupna oge. Dina waktos anu mualami deui di wewengkon urang teh bade diayakeun pamilihan bupati teh geuning bah. Kaleresan deui Pak Akas teh nyalonkeun nya salah sawios pamilona. Nya kumargi kitu anjeunna teh merdi pisan bantosan ti abah kangge ngarojong ngadukung anjeunna. Anu tangtosna oge kalayan saluyu sareng panyangking ilmu abah kitu tabah manawi. Cek Pak Adang teruskeun omonganana. Rek nitah neluh pamilon anu jadi sainganana kitu meureun maksudna teh. Cek Mbah Samiri bari neuteub pohara pisan seukeutna. Nya sanes di alapatina bah. Sanes di alapatina. Da bakal ngondang kacuriga jalma rea atuh. Ieu mah kumaha carana we supados teu cios janten pamilon ta eta saingan Pak Akas teh. Bade sina owah atanapi sina kumaha mah kitu teu langkung abah we eta mah. Atuh perkawis kang diongkosna mah teu langkung pamundut ti abah deui. Bade saalit mangga bade sedeng atawa mentan wageung teu sawes-wios da aya kangge pamuruna mah bah. Pertentang pisan Pak Adang mangsa nyaritana teh da kawantu geus jadi pagaweanna sapopoe meureun tukang cumarita. Mbah Samiri ngadon ngagak-gak seuri.
nempo bahasa miring ngadon seurik kitu Padang timbang silih reret jeung Kang Ubad kalayan nembongkeun paroman anu marah mah geus teguh dina panyangkana yen bahasa mirit teh baris nyanggupan kana perkara anu cikeneh ditepikeun ku dirina. Kumaha kinten-kinten abah sanggem teu bah ceuk Pak Adang deui siga nu hayang mastikeun. Kieu yo abah mah geus tobat geus teu hayang ngalokonan nu kararitu deui dolim ka batur nu kitu teh deuleu. Tembal bahasa miri kalian pohara pisan tandesna gebeg rada ngagebeg ka tembongna teh Pak Adang mangsa ngadenge caritaan anu kedal tina lisan bahasa miri anu samodel kitu anu tetela patukang tonggong pisan jeung panyangka diri anu samemehna. Kangge sakali ayeuna we atuh bah tetep Pak Adang neundeun harepan. Bunga masing sakabeh hartana pakas dibikeun ka kuring oge teu kabita abah mah deuleu. Dikitukeun mah Pak Adang timbang silih reret deui jeung Kang Ubad. Nya mangga upami kitu mah bah nanging sing hati-hati we tos kumawantun nolak kana parentahna pakas da bakal aya akibat aya teh bah ceuk Pak Adang setengah ngancan. Teu sieun abah mah sok sanajan teu sieun abah mah sok sanajan satai kuku oge ngan sarupa anu dipikasieun ku abah mah nyatana ku kalakuan sorangan anu jaga baris dipenta pertanggungjawabanana kudu kawasa eta tak anu disieun ku abah mah. Paroman Pak Adang dumadakan beureum euceuy beureum mangsa bahasa miring ngomong kitu teh ambek siga nama Pak Adang teh sabab bahasa miri keukeuh petekeukeun dina pamadaganana teu daek nadunan parentah ti pakas anu geus ditepikeun ku dirina teu kungsi amit-amitan acan harita kene Pak Adang cengkat sarta gura-giru kaluar ti eta imah Kang Ubad oge gancang nuturkeun. Pek letakan tah liang tai si akas nepi kalecir kainya. Mangsa bahasa miring ngomong kitu teh Pak Adang jeung Kang Ubad mah tibang ngareret sakeudeung kalayan nembongkeun paroman beungeut anu pohara pisan keheuleunan ka bahasa miring. Sanggeus dua semana teu katarempog pamajikan bahasa miring ngurunyung ti rohangan dapur kituna teh dibarengan ku ngacung-ngacung dua jempol leungeunna. Naon ieu indungna bahasa miri rada kurang kerung nempo pamolah pamajikanana nu samodel kitu teh. Nya kudu kitu atuh abah kudu panceg dina kabeneran ulah galideur deui ti samatalina mah bah da urang teh geus kolot kudu alus panungtungan hirup teh bah satuju pisan kami mah kana pamadagan abah nu tadi teh. Tembal pamajikan bahasa miri kituna teh bari gek diuk di hareupeun salakina. Oh nyane teh ngintip ti tadi keneh timbang bulah ambelehem pamajikan bahasa miri mangsa salakina ngomong kitu teh. Lain naon dulu abah mah geus janji ka Jang Aris jeung ka diri sorangan abah rek tetep tumetep dina bebeneran sok sanajan sipatna ngan ukur patekadan danging Gusti anu nangtoskeun sareng kagungan kakiatanana mah ceuk bahasa miri ngomongna dari apisan. Nya abah kami oge bunga kurobahna sikep abah kiwari jeung eta pisan anu jadi musabab anu sabenerna mah pangna kami hayang panggih jeung Jang Aris teh hayang nganuhunkeun sacara langsung
dalam lain syariatna kujang aris mah can puguh daek robah abah teh bukti nawe unggal diomongan oge kapanan asal nama malah sok malik nyentak ka kami teh bah Samiri timbang unggut-unggutan siga ngarumasakeun kana kalakuan dirina dina mangsa ka tukang-tukang tapi moal naon kitu da pasti aya buntutna ari nolak pamentana pakas pameureun bah siga nu rada kasieun pamajikan Samiri lah kajeun kumaha perungna we paeh ngan ukur sakali ieu cilaka aya waktuna deui ulah loba kasieun deuleu indungna seutik oge teu dijieun pikiran sigana perkara eta teh ari pikeun Samiri pamajikan Samiri teu ngomong deui ari geus dikitukeun mah jung koloyor ngadon cengkat ngoloyor ka ruangan dapur sanggeusna unggut-unggutan sarta nembongkeun paroman kareueus kanu jadi salakina sedangkeun ari Pak Adang jeung Kang Ubad saleosna ti imah Samiri teh duanana ngarungkug mapai-mapai jalan satapak anu aya di sisi pelemburan kalayan teu jarang kudu riripuhan nyorang sabaraha tanjakan jeung pudunan da bubuhan eta pilemburan teh masih keneh kaasup wewengkon pagunungan sanggeus nyorang lalampahan anu pohara pisan lilana sarta kudu ngaliwatan sabaraha pilemburan heula antuk nama Pak Adang jeung Kang Ubad narapi oge ka hareupeun hiji imah bilih bade ngawangi heula di rompok atuh Pak cek Kang Ubad anu tetela geuning eta teh imahna Kang Ubad nya ngan terwungkul sigana mah mangsa nepungan Samiri teh rek langsung mulang we hayang buru-buru mere laporan ka Pakas ieu ka ulama oh nya mangga atuh pami kitu mah Pak koloyor Kang Ubad ngoloyor ka jero kalayan teu kungsi lila oge geus ngurunyung deui song masrahkeun kunci motor ka Pak Adang anu sigana mah di PHP-keun dari di bawah mah sieun murag yeuh lumayan kerududna ban sanggeus nampanan kunci teh Pak Adang mikeun duit anu lumayan loba ka Kang Ubad nepi kamarah mah pisan Kang Ubad mah mangsa nampanan eta duit teh nunuhunana oge teu cukup ku 3-4 kali engke lamun panggih ditambahan deui nya asal tong bosan we ngajak warga pikeun milih Pakas cek Pak Adang deui oh siap Pak siap Pak Adang unggut-unggutan nembongkeun ka sugemana kojengkang geus kitu mah Pak Adang ngojengkang ngadeukeutan motorna anu ditunda dina handapeun iuhna tangkal nangka gerung keuleyeung geus ngagerung mah motor Pak Adang ninggalkeun buruan imah Kang Ubad saratan saterusna mah laju motorna gujrag-gejrug bari sakapeung gagaleongan mangsa nyorang tarahalna jalan anu aya di eta pilemburan beuki lila motor anu ditumpakan ku Pak Adang beuki jauh ninggalkeun lemburna Kang Ubad jalan anu disorangna oge beuki lila mah beuki alus nepi ka antukna lajuna motor oge ngageleser sanggeusna nyorang jalan anu dilapis ku aspal bubuhan tumpak kendaraan dina mangsa kayan alam mimiti reupan oge Pak Adang geus tepi deui kaburuan wangunan imah anu dicicingan ku Pak Akas Pak Adang gancang manggut mangsa ditepas eta imah ka sampak keur aya 2 urang anak buahna Pak Akas anu sigana mah keur kabagian jaga dina mangsa harita Pak Akasna aya henteu cek Pak Adang retret kanu duaan kanu jaga aya di lebat Pak tambah anu saurang teu dingkengke deui sajrutna turun tina motor kalian teu kungsi kaketrok atau uluk salam heula langsung bae Pak Adang asup ka jero imah geus biasa sigana mah
sedangkan di patengahan imah kasampak Pak Akas keur ngawangkong jeung Neng Tina. Aya naon dieu, Dang? Pak Akas langsung mapag ku pananya. Da geus pasti sakur jalma anu nepungan dirina pasti kajurung ku kaperluan atawa mawa urusan anu kawilang penting. Bade masihan laporan ieu teh perkawis Basami riba, Pak. Tembal Pak Adang. Kituna teh bari kura-giru diuk heula sanggeus manggut ka Neng Tina. Hayang dibayar teh heula atawa kumaha? Pak Akas ngira-ngira. Sanes eta tapi Basami teh nolak, Pak. Alimun Basami mah parantos tobat saurna teh, Pak. Goblok. Wani ngabangkang kana parentah aing si Samiri teh nya. Paroman Pak Akas dumadakan ecei beureum lir beusi atah beuleum. Sumuhun, Pak. Padahal mah ku abdi oge parantos disanggемkeun. Perkawis buruhanna mah teh langkung kapalai anjeunna. Nanging anjeunna mah tetep nolak. Saurna teh alim masing kakayaan bapa dipasrahkeun sadayana oge cenah. Teras deui basa abdi bade mulih teh anjeunna nyarios kieu. Pek tah letakan liang teh si Akas nepi ka lecir kitu saurna teh, Pak. Goblok. Kurang ajar si Samiri teh nya. Banget Pak Akas beuki burahay beureum. Ari Neng Tina siga sasari tarapi pilueun nyarita dina mangsa salakina keur ngawangkong jeung nu jadi balad politikna teh. Poe isukan dukun-dukun anu geus daraekeun mantuan ka urang tita kadari euy tilu urang we tita kadari sina caricing di dieu we perkara kabutuhan keur sapopoe mah teu kudu mikiran gitu. Edan eta si Samirinya atuh mata ngawagel ka bapa kali ka tuang garwa upami para dukun dipibarang ngajar di dieu mah, Pak. Moal panti sambat isukan mah kuring jeung pamajikan teh rek widah ka imah anu ti heula. Ka bumi anu kantos dieusian ku bulas teu teh apa? Heueuh. Nanging naon maksadna dugi ka ngangkir dukun ka bumi ieu sagala, Pak. Kapanan rada lami keneh marancen tugasna oge. Dasar belegug sia madang. Eta dukun pangna dititah caricing di dieu teh ku aing rek diparentahkeun pikeun modaran si Samiri. Bohongan bet ngabangkang jeung nya capek sangeunahna. Atuh sabuk pisan abdi oge upami kitu mah, Pak. Nyeri hate abdi mah ku caritaan Basami tadi teh, Pak. Wangkongan antara Pak Akas jeung Pak Adang lumangsung lumayan lilana. Ari Neng Tina mah loba ngaregepkeunana batan milu nyaritana mah. Sanggeus kira-kira eueuh deui wangkongkeuneun antuk nama Pak Adang gura-giru bae amita anu cenah mah rek ngabejan heula salah saurang dukun anu pangdeukeutna sakalian bari mulang ka imahna. Sareosna Pak Adang, Pak Akas uplek deui ngobrol jeung pamajikanana nyatana Neng Tina. Ti mimiti poe isukan mah urang duaan cicing di imah anu leuwih alus lah nyai. Ceuk Pak Akas netep deudeuh kanu jadi pamajikanana. Biiro bae diajak moal, Kang? Teu kudu. Da geus aya 2 badega di ditu oge nyai. Aripun Bapak? Neng Tina lunda lende semuogo. Nya komo we. Pan ayeuna mah geus jadi metoha akang atuh. Anu hartina sarua geus jadi kolot akang. Paroman Neng Tina siga nu pohara pisan marah mainna. Mangsa ngadenge caritaan ti Pak Akas anu samodel kitu teh.
sono wae akang mah unggal manggi peuting teh nyai ka kamari ayeuna mah urang gulei urang ngaluarkeun jurus kebreg limus entep seureuk ecing acul gedang ieu cek Pak Akas bari surang ngaserenge neuteup beungeut sarta ngusapan sirah Neng Tina. Sonten keneh atuh Kang nembe oge isya. Ih keun bae ambeh wareg timbang nyileukeut Neng Tina mah mangsa salakina nembal kitu teh. Jung Pak Akas miheu lanang tuh sarta saterusna mah ngalegahkeun sukuna bari ngangaleng Neng Tina dibawa asup ka rohangan hiji kamar. Teu lila antarana ka tembong Neng Tina sureng ngasrenge sorangan mangsa geus kaluar deui ti eta kamar ninggalkeun rukat reketna Solarisbang anu awor jeung gurang gereng sarta hos-hosna sora Pak Akas di jero rohangan anu keur gulei jeung guguling. Tapi tina kayaan keur kitu uluh waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.